Wah kuntung-kuntung acan dasar base suluh ya. Kan hurung aing di depan. Aing suluh ka mana ya? Base ya mah teu hurung-hurung. Coba batur ya tengah durukan teh. Jangan teh puguh wah kopi mah. Suluh eueuh ya teh. Durukan awu batur. Ah, goblok. Aduh. Aing teh wasaweuh kopi-kopi acan itu. Rokok eueuhan di tadi tas aya kene di rokok teh. Penting dingin ya. Kumaha ya? Kok eueuh, kopi eueuh. Beuh ngopi ieu teh. Yat, ya, boga Cipanas. Ah, ya cai panas mah. Tuh, kopina aya. Nyata eueuh kopina mah. Rokokna ge eueuh tuh teu boga urang oge. Sugan teh. Boga kopina. Manaonna tuh eta? Ieu mawa eta, mawa gurang goreng, inget ka maneh tuh. Nu sedang meureun bari ngopi mah eta. Bari cukrak-cakrek. Sinarieun kuram kirim. Oh, atuh keur boga we gitu inget. Memang nana oge teh. Eta tadi nama bari rek minta kopi urang teh. Eueuh nya. Heeh nyata eueuh urang ge teh. Nyata urang ge yang ngopi. Aing. Nyata bieu geus sugan teh rokok urang teh aya anu kenepek mah geuningan geus eueuhan tuh kosong. Lain itu ya urang teh. Sebenarnya mah rek aya perlu ka maneh teh. Perlu naon atuh? Tulungan lah urang. Nyiem duit 100. Nyiem duit. Heeh nya tah aduh geus teu boga beas-beas acan urang teh di imah. Teu boga urang mah. Piraku atuh sugan boga meureun teh teuneunan 100 we mah. Aslina urang mah teu boga. Maneh teh piraku teu karunya ka urang. Jadi sok aneh. Aya jiga dia teh sok boga butuna hungkul. Anak pamajikan urang geus teu dahar 3 poe. Wah, aduh, bener ieu teh. Heeh, serius. Geus teu dahar 3 poe. Geus teu ngadahar sangu. Aduh, aya jadi karunya ya anak pamajikan nanti kakoten geus teu mangidahar-dahar acan. Nya teh sedih ya urang teh mun dicaritakeun mah nya tah. Da sebenarnya mah boga urang teh duit mah 100. Tapi teh urang teh teu boga kopi jeung rokok ieu teh. Sok atuh dikeun urang pambalikeun lah ku urang. Tapi lah kela dagon lah sakedeung. Duh aing aya teh aya dibikeun. Eueuh jang urang aya teh dibikeun. Karunya anak pamajikanna teh dahar. Geus 3 poe. Sakarunya ningali kitu. Bae lah urang bikeun lah we.
Tuh urang teh boga 100 na. Tapi kieu lamun daek mah tuh, pan ayeuna urang teu boga kopi jeung rokok. Ayeuna mah urang mah meulikeun kopi jeung rokok, tas sesana hayang bae nek diinjem heula mah. Udah karunya anak pamajikan komo geus teu dahar 3 poe mah. Heeh, sok di urang pameulikeun. Ya tuh, ayeuna mah meulikeun rokok sabungkus, kopi 2, urang ngopi hiji ewang. Atuh siap aya kitu mah. Daguan heula sakedeuk. Jadi engke pamulanganna kurang dipake heula meureun. Heeh. Heuh gae nek dipake mah pamulangan. Lebih ke bangsa kitu Mang Barnet anak pamajikan teh kokoten teu geus teu mangih dahar 3 poe. Aing jadi karunya. Aya we geuningan tuh nu marcaya. Eng, mau naon eta? Tahu. Jual, Lan Mang. cek Mang Iyat, Hmm, minta heula rokok sabungkus, kopi 2. bener itu Mang, teh Mang Iyat Mang. Heuh, bener di Mang Iyat. Ah kamari kining bohong kamari ning. Bener mah. Ayo bisa teu percaya urang katen Mang Iyat jeung urang. Ah Mang, ha, percaya Mang, percaya. Oh, Ah Mang. udah disabungkus kopi 2. Oh, heeh. Iya Mang. Tuliskeun we cek Mang Iyat teh nya. Oh nya. Heeh. Nuhun jualnya. Nah, sami Mang. Ieu mah duit buat teh beteng sebeuh. Kanyut mah baseuh. Eces ieu mah. Aya weh. Aya ieu. Oh, heuh tuh. Sekarang nyokot China. Oh atuh sok buru cokot lu termosna. Pan cocok ya ngopi ya nama aing saya mah kopina. Cocok tak komo ayeuna pan gorenganna ada ini. Bari ditinju heula ya kopi. Lain eta teh bener. Anak pamajikan teh geus teu mangih dahar 3 poe. Heueuh seriusan aslina 3 poe teu mangih sangu. Terus atuh salila 3 poe dahar naon hungkul atuh anak pamajikan teh. Ya ngadaharan liwat we. Ngaliwat Wah edan. teu salah pan urang mah. Pan meureunan liwat jeung sangu teh eta keneh. Pan beda atuh liwat jeung sangu mah sok aneh. Ai sangu mah pan dina Magicom, ai ngaliwat mah dina Castro. Jadi ngadaharan liwat we salila 3 poe teh. Waduh, aya we akal jang nginjem duitana teh. Ududna urang bukanya. Gae. Oh atuh tong jadi samutut kitu. Da urang mah teu salah ngomong teh. Seuneu teh. Gae. Astagfirullahaladzim.